Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Almira Negeri Pangesti. Dina dinten ieu abdi sareng guru basa Sunda bade wawancara tarkawis profesi. Bapak Subardi. Bapak ayeuna damel minangka guru basa Sunda di SMP Negeri 4 Bogor. Kumaha caritana Bapak tiasa milih janten guru basa Sunda di SMP 4 Bogor? Janten tiasa milih ngajar atau napi guru bahasa Sunda teh sanes kahoyong bapak gitu. Nah, kunaon peda pan upami bapak mah backgroundna IPA ya. Nah, kalau resan di SMP 4 teh guru IPA teh seueur tos pinuhnya janten bapak dialihkeun supados ngaulang bahasa Sunda gitu. Jadi ngaulangna teh di kelas 8A dugi ka 8I tah eta janten caritana kitu ya. Janten salaresna bapak mah backgroundnya IPA gitu sanes guru bahasa Sunda. Nah eta janten eta anu caritana gitu. Terus yang kedua, naon nu ngajantenkeun Bapak resep kana basa Sunda sarta hoyong ngajar ka murid-murid Bapak? Ngajantenkeun hoyongnya, hoyong jadi guru bahasa Sunda teh kaleresan bapak ge orang Sunda asli. Nah, kaleresan bapak teh hoyong nepikeun atanapi nyebarkeun ilmu tina bahasa Sunda supados murang kali atanapi peserta didik teh tiasa kana bahasa Sunda. Sanaos bapak ge bahasa Sundana ge teu acan deras gitu. Yang ketilu, salami Bapak ngajar, aya pengalaman nu paling teu poho atanapi paling berkesan? Salami bapak ngajar bahasa Sunda tangtu aya pangalaman anu teu tiasa dipohokeun. Nah, kahiji misalna di kelas teh pasti barudak teh pan maksudna barudak di kelas teh teu sadayana orang Sunda lah etanya. Nah, dina pangalaman eta biasana orang atau barudak anu di luar orang Sunda teh pasti bengong, pasti bingung. Nah, pangalaman bapak pasti berkesan teh dina orang anu lain orang Sunda. Kunaon sababna dina bapak ngajar pasti make bahasa Sunda. Tah pangalamanna anu henteu poho teh pasti bapak nanya ka anu lain orang Sunda, seperti ka orang Jawa. Misalna saha jenengan anjeun. Nah, upami orang Sunda mah pasti terang nya saha jenengan anjeun, tapi upami orang Jawa mah bingung heula, bengong mikir heula gitu tah. Bingung naon anu dijawab tah eta pangalaman anu teu tiasa ku bapak pohokeun. Kaopat, kumaha tantangan anu Bapak kantos pikahadapan nalika ngajar basa Sunda ka murid zaman kiwari? Nalika tantangan anu kantos di pihadapan ka murid zaman kiwari zaman ayeuna eta tantanganna teh nya kitu. Tantanganna teh guru bahasa Sunda kedah memang sabar ya. Kedah memang sabar sanaos upami ngajar teh pasti
ari orang Sunda mah pas komo deui barudak mah bahasana bahasa Loma. Upami Bapak nyariosna lemes, aranjeunna bingung. Tapi kalau upami Bapak narosna bahasa Loma pasti aranjeunna terang. Tah tantanganna teh gitu. Jadi kedah sabar, kedah taliti, kedah tiasa ningali peserta didik teh tiasa ngawaler atau ngawalon anu pertanyaan ke Bapak sampaikan. Terakhir, naon strategi atanapi metode nu Bapak anggo supaya murid leuwih resep kana pelajaran bahasa Sunda? Strategi anu dianggo tina ngajar bahasa Sunda supaya peserta didik teh resep kana bahasa Sunda nyaeta strategi Bapak mah biasana nyampaikan dina pelajaran contohna pakeman bahasa atanapi dina jerona aya paribasa atanapi sisindiran. Dina sisindiran pasti barudak raresepet sisindiran teh misalna aya dina sesebret banyo heureuy sanaos peserta didik ge teu ngartos tapi dina walerana mah aranjeunna teh resep pisan. Na waktuna Bapak mugia ieu wawancara tiasa janten inspirasi pikeun lengkung nyaah ka basa Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.